Sampurasun pamirsa, tepang deui sareng simkuring Triani Indrarianti di Sunda News. Simkuring bade ngalaporkeun pasar Bogor anu aya di Desa Paledah, Kecamatan Padaherang, Ranca Ciilat. Pasar ieu diwangun ti tahun 2018, tapi mulai dioperasikeunana ti tahun 2018. Pasar ieu teu acan rengse sadayana, mung tos seueur pedagang anu nempatan lapak-lapak di dieu. Supados leuwih jantre, simkuring sanggakeun kana rancangan simkuring nu bade ngawawancara salah sahiji narasumber. Simkuring Dewi Binari Pratiwi bade ngawawancara salah sahiji narasumber. Tilu. Assalamualaikum Bapak. Bade milih ngawawancara sakedap nyuwunkeun waktosna. Nu kahiji naha disebat pasar Bogor di dieu teh Bapak? Kan ini sejarahna, kabur aya sejarahna, ari masalah itu ieu mah teu terang, namun kawisna tahu sepuh informasinya di dieu teh kapura penampungan beas. Tilu kabupaten teh di dieu itu nampungan beas kapungkur duka disebut namina Bogor mah eta pangeun sepuh di kapungkur. Mending aya daerah pan Ranca, Rawa, Bogor aya. Di tempat kenana di Paledah teh di nu saja. Kenapa gaduh sejarah di dieu? Gaduh sejarah di daerah dieu Rawa, Bogor teh. Teras iraha diwangun mimiti diwangunna ieu pasar teh. Hari tanggal nama teu terangan tahun 2012. Sareng deui saha pengurusna saha wae pengurusna? Pak Lino, Pak Badisan, Pak Herman. Sakitu warta nu didugikeun mugi aya manfaatna kanggo sadaya pamirsa. Tong hilap sumping ka pasar induk Bogor nu ayana di Desa Paledah Ranca Ciilat. Simkuring Triani Indrarianti Sareng Dewi Binari Pratiwi ngalaporkeun ti pasar induk